atawa memang jamak nu aya di Madinah mah lain jamaah mangka sunat we kedah nyeurikeun jarah ka Kanjeng Rasul margi peryogi kana sapana. Carana jarah teh nyaeta jalma lebet ka Masjid Nabawi kalayan lebet ka Masjid Nabawi nate lebet kana panto nu ngaranan Babu Jibril. Tos lebet ka Masjid Nabawi nganggo panto nu dinamian Babu Jibril nembe we ngajujuk ka Raudhah Syarifah palataran anu mulya anu kajugakeun palataran surga palataran teh halaman mata sok dipake ngaduakeun ka ahli kubur Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, muga mesti ngajadikeun ka kuburan sadayana ahli kubur teh masih dijadikeun hiji palataran hiji halaman kireng-rengan halaman surga. Wala taj'al qabrahum bukotan min bariron. Muga Gusti mesti ulah ngajadikeun ka kuburan nu dicicingan ku ahli kubur masing-masing teh ulah dijadikeun hiji kedukan tina pirang-pirang kedukan neraka. Eta Raudhah Syarifah teh hiji halaman tina sebagian golongan halaman surga. Maka lamun urang hayang nyaho palataran garis miring halaman surga nu aya di alam dunia tos we ngajujuk ka Raudhah Syarifah. Yakin eta teh anu ayana teh antara kuburan Kangjeng Rasul sareng minbar. Antara kuburan sareng minbar, nah tengah-tengah teh eta dinamian Raudhah. Lega oge dibandingkeun jeung polok mah lega ieu. Tah geus nepi ngajujuk ka Raudhah Syarifah. Nembe we ngalaksanakeun salat sunat tahiyatul masjid. Ini salat anu ngajadikeun penghormatan ka Masjid Nabawi. Dilaksanakeun teh di Raudhah Syarifah. Mun bisa mah salat tahiyatul masjid teh dina tilas netepanana Kangjeng Rasul. Upami teu tiasa mangka cekap ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid di hiji tempat anu nyaketan kana tempat taranti salat makan. Geus beres salat sunat tahiyatul masjid nembe we ngabujeng atawa ngajugjug ka kuburan Kangjeng Rasul. Didinya uluk salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Sofwatullah. Jeung sajabah di tengah nama leuwih panjang. Nantong hari dari ngucapkeun salam anu panjang mayunan kuburan Kangjeng Rasul. Karek sakecap dua kecap geus moal katahan cai panon keluar. Hebatna Kangjeng. Yakin jalmi anu agung. Nyampe di palinan kuburan oge langsung keluar cai mata.
ari jalma anu teu agung teu mulia mah tong ari ganing yang hareupan kuburanan berhadapan ke atuh era beda lamun aya nu uluk salam aya anu hatur salam atawa titip salam urang rek hajian rek umrohan dulur jeung tatangga ngaprokan pokna teh dulur jeung tatangga anu ngaprokan peda urang rek hajian atau umrohan ari masalah mangrupa dana mah sing kuring mana atuh lain teu hayang ngeupeul ngan kanyahoan ku anjeun tapi kuring mah rek ngaduakeun we mudah-mudahan anjeun di perjalanan sing salam oke Nabi ka Mekah ka Madinah biasa jarak ka Kangjeng Rasul biasa nyampurnakeun rupa-rupa ibadah nu aya hubungan kana ibadahan haji jeung umroh beres teh ngaduakeun anu rek mangkat umrohan anu rek mangkat haji oge cit eta ngaprokan teh kuring rek ngabeungeurakan rek ngabadegan sadugina ka kuburan Kangjeng Rasul hatur salam we ka Kangjeng Rasul ulah teu dibejakeun eta teh kudu dibejakeun cara ngabejakeun teh nyaeta ucapkeun assalamu alaika ya Rasulullah min sebutkeun kisah Munjahid bin Bakar teh assalamu alaika ya Rasulullah min Jahidin bin Bakrin eta teh ngabejakeun hatur salam batur ka Kangjeng Rasul mangka Kangjeng Rasul ngajawab alaika wa alaihi salam alaika jang anjeun wa alaihi jeung jalma anu nitip salam ka anjeun assalamu mugia hasil kahormatan Allah ulah teu dibeja beres teh uluk salam ka Kangjeng Rasul mundur ka arah katu kira-kira sasik nah ganti kuburan eta kuburan sahabat Abu Bakar dari awak mah jelas nukangan kiblat nukangan Ka'bah da awak yang hareupan kuburan anu di jarak matak yang hareup lagi ka kaler we tuh ieu kuburan yang hareup ka kaler ari kiblat mah di kidul di Mekah tuh atuh kanan tuluy geus geser sasiku ka belah katubu mangka di dinya aya kuburan nyaeta kuburan sahabat Abu Bakar yang kaya kuburan Kangjeng Rasul geser set aya kuburan sahabat Abu Bakar sok ucapkeun uluk salam assalamu alaika ya Abu Bakar Siddiq geser deui ka belah katubu aya kuburan saha nyaeta kuburan sahabat Umar anger kiblat mah Ka'bah mah katukangan tadi kidul ari Madinah kaleren mah pasti katukangan kiblatkeun sementara geus beres tilu kuburan diuluk salam harap balik deui ka tempat asal semula tuh ayeuna mah karep yang haripan kaki Ka'bah dari posisi ayeuna aya di paileun Kangjeng Rasul nampak hayal tentangkeun tawasul ka Kangjeng Kang wassalam Kang abdi sok sering notos ngiring umroh atau hajian da saking ku seueur nu salamna sok dikumkeun we cenah berikut abdi nyarira sok karena titip salam abdi insyaallah pasti dituna teh saur teh mun saking ku seueur dikumkeun sadayana biasa gitu assalamu alaika ya Rasulullah min ahli qaryati ari kamu hormatan muga tetap ka Gusti Rasul ti penduduk lemur api sabab dituntut mah saurang-saurang ada lewat
Kalau jelema lain udah dua. Ayo lu masakin kulit tenaga apa nya hadap. Tega. Gitu. Pasti anu nyaho anak masalah mah aya anu rek berangkat tadi itu teh ngayakeun hatur sal. Panturan lain saurang we. Kanjeng Rasul anu langkung ingat semoga takos itu. Tempo teh beres saya tajaran ka Kanjeng Rasul. Rek balik eta mah ka gedung. Kememe datang waktu sholat, nah berangkat deui ka masjid Nabawi. Kitu deui wae. Jarah cara-carana sapertos anu ieu.